Mang coba jelaskeun cai tohir mutohir teh nu kumaha ku piti ah. Oh, tu cai tohir mutohir. Cenah aya 5 bagian cai. Nu kahiji cai suci, nu kadua cai suci tur nyucikeun anu diistilahkeun tohir mutohir teh. Cai suci tur nyucikeun. Nah, nu katilu aya cai najis. Nu kaopat aya cai mutanajis. Nu kalima aya cai mustakmal. Ya, rinci. Hiji cai suci. Jadi hiji cai suci teh nyaeta cai anu can kacampuran barang najis gitu. Can kacampuran barang najis bari aya barang suci anu campur. Barang suci teh model mana? Cai sayur, cai kopi. Aduh, kudu ngopi heula kitu. Tah, eta lah cai suci. Nah, ieu hukumna ieu sah diinum, sah didahar, mun teh mah sayur. Sah naon teh ditanawul, diinum. Tapi henteu sah dipake susuci, kaya ning dipake wudu, dipake ayeuna ngisang, dipake ayeuna susuci ngumbah najis gitu. Terus nu kadua aya nu diistilahkeun tohir mutohir. Tohir mutohir. Tohir mutohir mah cai suci tur nyucikeun teh. Jadi cai anu can kacampuran barang najis, can kacampuran barang anu suci, iyalah tohir mutohir. Bari kasucianana mutlak gitu, can kacampuran barang nanaon. Nah, iya nu campur. Kan aya barang nu campur. Siga kitu. Tah, dina ieu hukumna sah diinum, sah didahar. Jeung sah ayeuna naon dipake susuci, dipake wudu, dipake ngumbah najis, misalnya baina. Gitu. Terus nu katilu aya cai najis. Nah, cai najis, ieu cai najis nyata cai anu ti asalna geus najis. Kaya ning cai kiih, cai getih, cai nanah, itu ti asalna geus najis. Atuh teu meunang bisa aya disucikeun sugan cai. Teu bisa, ti asalna najis. Ieu mah henteu meunang, henteu sah ayeuna di tanawul, teu sah ayeuna diinum. Oge teu sah ayeuna dipake susuci. Tuluy nu kaopat aya cai mutanajis. Nah, cai mutanajis mah cai anu asalna suci tuluy katibaan ayeuna najis. Tah, ieu cai mutanajis kacampuran barang najis hukumna naon? Henteu sah ayeuna dipake susuci, oge henteu sah ayeuna dipake nginum. Tuluy anu kalima aya cai diistilahkeun cai mustakmal. Nah, cai mustakmal berarti cai anu geus dipake susuci. Cai mustakmal teh. Tapi lamun kumaha cenah nu saember kakecelakaan kan suci, nu saember kakecelakaan ayeuna cai panguduan, apakah eta kasebut mustakmal? Kan mustakmal teh sanggeus dipake ayeuna naon? Wudu atau sanggeus dipake ayeuna adus. Tah ieu nu ngecelak eta mustakmal. Nu ngecelak eta mustakmal. Henteu kabeh di hukuman ieu mustakmal nu dina ember gitu. Tah, cai mustakmal mah jadi cai anu geus dipake susuci lamun henteu campur jeung najis berarti hukumna suci, sah ayeuna diinum, sah diinum. Tah lamun campur jeung najis seperti cai pangisangan hukumna ieu cai mutanajis. Tegasna henteu sah dipake ayeuna nginum, henteu sah ayeuna dipake susuci. Kitu. Siga kitu mah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.